ampun. Ini jalan kebecek banget sih, udah kayak rawa-rawa lonte aja yang baru dijamah. Gak suka deh gue. Alah, siapan aing teh keur ngulup tangkal hanyuang geus kabur saat. Ih, gak suka deh gue. Barunya aing mah ngesekeun nih cenah awas deui. Aduh, ya ampun, gimana sih dia teh? Ya ampun, itu tas gue jadi kayak gitu deh, sini. Heeh, dia hampura parwa teh kerusuh. Ya ampun, dasar pakai mata dong kalau jalan itu, jangan pakai ini, jangan pakai iru. Ari kamu teh orang mana cenah? Ih, kamu siapa sih? Gue gak suka deh. Ih, teuing aing mah kerusuh. Si dasar ini apa sih itu? Ya ampun, gak suka banget sih. Ih, resi banget banget sih gue ini, ya ampun. Ih. Atuh bi paingan cai teh teu ngocor atuh tingali kecocokan anak ucing. Pantesan we teu ngocor oge. Si di mah. Ih heueuh we geuningananya kecocokan ucing. Ai Sugante ngan saukur banyol we heueuh. Urang teh nyebutkeun kecocokan ucing teh. Pantesan atuh ti kamari teh ngan eong Sugante sora naon ganeng. Paingan atunya ucing teh eueuh kamari mah. Aing mah atuh. Heuh nyahe gatua. Tuh daena mah geus kocor caina oge. Oh heuh Mang, nuhun we nya geus dipangomekeun caina. Nyaetakeun wa teh rek gegeroh. Itu gegerohan geus numpuk geus aya 2 bulan mah teh digerohan. Oh, atuh anak kunaon ieu teh lilela teuing teh gegeroh meuni ka diantap nepi ka ngabubrug. Padahal mah atuh cai ge itu dilebak ngocor. Padahal mah mun ka ditu we heula atuh nakunaon deui. Nyaetakeun Mang wegah rek gegeroh kalebak teh wegah angkra dingkridna. Capek berat leheng ari seseuhaneun mah meureun hampang. Coba ari gerohaneun mah berat sieun ti Soledad paur pepes nya he katunya urang ge darek nuluykeun deui gawe itu bos aja bisi ngamak deui nyawa tuh ayo heuh ciga we atuh balik mah engke we nya duitna mah di PHP-keun we ka pamajikan maneh nyawa tuh ayo arek Ini akang geus ngomekeun cai teh borong arek nampol nyai teh. atuh lain tadi we ke mah geus beres Tuh, ari Sugante acan akang. Di mana atuh rek naon teh? Arek ulin we atuh. Oh, oke. Rentanya itu pan can beres ya, Oh, nanya hega. lumayan jam beli-beli. Oh, gaya akang teh di peta kunyainya. Iya, gane misan ngamusinnya. Teuing. Kang mending gegero mang pengocor caina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon waning aya di imah? Aya nya tuh hayo ka jero Rek gegero nyatakeun uing teh mang pengocor caina. Heueuh atuh can gegerohnya. Nyatakeun. Rek naon sia maneh ka dieu pasti sia marek nyata dadahareun. Sok kitu mah gagabah mikir teh urang mah arek ulin ningali salaki efek teh geus beres geuning. Da biasa ge mana make kitu lain tadi atuh Heueuh nyata Iya. ke 5 teh gawe heula. Nya hoteu. Naon? Nyaan sia teh paralon ti kecocokan ucing. Eta teh nya. Nya eta keun teh ucing saha. Paingan atuh ti kamari teh ngan eong cai teh sora naon. Ucing teh make Baru mah aing kitu sok purunyus teh inganan. Heeh, nya eta Ucing keun. make asup kana paralon sagala eta asupna kumaha deui. Teuing bangunna teh mudag beurit. Heeh. Ai bangke beuritna mah aya cenah tadi teh ceuk salakit maneh teh. Heueuh da bieu ge pangis cenah sakali cenah ke peta cenah ye buruna acan. Heeh, engke Isi tenang pohon we. teh balik, Sia ya. mah da nyaho. Ieu wa. Naon? Boga daun aya saya berangkakan euy. Tuh nya sia mah da cik aing ge naon? Pasti lamun jika dia nyatahakaneun ka aing. Heuh atuh uang da kasaha deui aing minta hakaneun teh iwal ka uang anu bager ka urang teh CS urang teh ukur uang hungkul. Mata teh kudu bager gerak ka aing teh. Da piraku sia rek nyenta ka si Imas mah. Tah apa kan si Imas kumaha geuning sakitu medit kitu. Heeh matakan. Baroning barang bere geuning teu ka bagian bansos ge kuat kuku lutus nya Heuh masalahnya. eta keun matak ukur kasaha deui mereka uang aya mereka nu bager ni mah di mana teh geuning ukur boga cau. Da atuh ayahna we cau-cau ge teh lumayan. Heuh matakan. Da urang ge boga cau mah pamere mau kamari. Ada hayang mah. Mung wa cau mah di urang teh di mah boga itu kamari sakangalan. Nya atuh goreng. Urang tadi aya menang goreng herek mah. Naon? Cau. Goreng cau na naon? Goreng cau. Teh yang anak itu dina bogom kayak itu di dapur Sakaliannya arek ieu arek nyuki ieu. Heeh, cigae kayak itu. Da sia mah teu aneh lamun jika dia pasti nyatahakaneun. Mana eta teh bogomna di mana inteurna? Eta di kurungan dulang. Heeh. Hari sipah pagawean tengah hayu we kana dahareun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Gusti si Nyai geuning. Alhamdulillah Nyai damang Gusti.
Iraha weh teh ditu nah teh bebeja heula ka Umi. Dari kemarin udah pulang cuman di jalan kena macet gitu. Ya ampun Gusti, bikin Iya, gelis ya teh ari maneh. Hari eta tas kunaon deja make jarblok kieu. Tadi kesel banget deh mama. Kesel Di bawah tuh banget, ada Di. ini. Kan jalannya becek gitu, nggak enak banget. Terus Ya ketemu sama ampun. ibu-ibu yang model kerudungnya kayak gunung berapi itu. Siapa sih itu? Ibu paling jadi bariah meureun anu ngomong nang ngirungnya. Iya itu mama ya ampun. Ya ampun. Aku kedepak sama dia. Ya ampun Gusti. Suka deh. Heeh, atuh. Mama kangen banget sama mama. Gusti kangen pisan atuh ieu. Oh. Mun bebeja heula euy teh atuh geura. Iya kan kasih kejutan bapak mama. Iya. Mama. Ih, nyaha atuh urang diuk heula eta karunya dia ku mama Iya. Awah gering ukur ieu nu ayana oge. Nyai ning witi kota meuni pangling kumaha damang. Ibu alhamdulillah lah damang. Wayah kumaha ti ditu nah teh jeung si bapak nyai. Iya ibu, tadi dari sananya sih sebenarnya sih malam cuman karena macet jadi ya udah wayah gini kesininya baru nyampe gitu. Kalau si bapak nanti aja paling lebaran pulangnya. Jadi aku aja sendiri. Yang harus tidur dulu. Oh, nyanyi mau oleh-oleh naon di kota teh kadaharan ieu. Nah, ari sia eta kanaha kaneun menika ku banget teuing. Cik atuh batur teh karek dia nepi sia teh can diuk-diuk acan meuni ampun ari maneh. Apaan ari balik di kota mah biasana ge sok mawa oleh-oleh pasti hahakaneun meureun. Atuh da batur ge can diuk-diuk acan mun kewe teh nyakeun teh. Heuh nanyakeun hungkul nyanyi bae. Ya ampun Ibi dari dulu gak berubah-berubah ya kayak gitu mulu ya ampun ada hal yang selalu dibahas cuman ya. Ih, boro-boro teh nyi, boro-boro berubah. Buku nu aya ge bagi maceh, bagi anyok. Gak suka kalau lagi. Ya udah deh mama aku mau Ya kayak gak suka itu istirahat lah mana ge urang mah capek lah. Heeh, dia ah. Aing ge hayang opak teh mah asa leutik deui. Gusti eta kara tuan rumah. Ibi itu rambut Ibi rontok. Nyamanya deui teh. Heeh, itu udah tinggal sebelah. Ya Allah. Yang sebelah ada rambut, yang sebelah udah botak. Apa nanti kurang teh ada di angir. Di angir oke. Pantesan dong kalau kayak gitu mah. Emang Ibi kalau dianggir pakai apa? Ibi mah datang boga sampo-sampo acan. Teman di mana boga sok dikukurahan. Gusti. Paling kuja we, kunaon teh gini. Naon? Ku sabun gan we. Aduh, hari Ibi. Atuh da sabun ganu mah lain peranti diangir, peranti ieu gegero. Sok aya namanya ieu, ayeuna sok. Heeh. Serang heula. Atuh ieu nalaan. Ieu era mah geus teu ateu ieu. Ya teh loba kutuan teh tadi. Loba pisan Ibi. Ya bu, kira tadi sisiran gitu. Nyaetakeun. Kamari ge eueuh sisir, gak ada sisir teh. Kemarin juga ada nemu apa sih itu namanya? Cucuk asin gitu ya. Berhubung kan kemarin tuh si Ede Atun dikasih makan ikan jadi ada tulangnya kan udah pakai sisiran. Eta ka mana di budak? Asa teh kapan po cita tadi eta teh? Ya biasa lah Bi kalau jam segini mah udah main atau dia mah paling dia mah nyari tai doma buat cemilan. Nya eta teh. Iya, ya enak lah Bi. Itu makanan kesukaan si Atun loh. Atuh. Ya orang ngarek nyobaan we itu. Iya, makanya dicoba dulu. Tadi dong mana di kumahakeun? Nya digoreng, kalau mau digoreng dibikin bakwan pakai susu atau dibikin kayak boba-boba gitu. Astagfirullah, Ibi sakit tahu. Iya, putih badan. Itu rasanya enak. Arek nyobaan deh, neangan kanang batur. Iya, nanti mah nyari aja. Ibi sebelah sini, gato. Hayu geus burit di macan nyangu si Akang bisa kaburu balik. Aisyah akung kewe padahal malaguan heula sakedeung mah. Nyata ke can nyangu wa melang. Kenapa atuh daguan heula sakedeungnya? Rek naon wa? Iya saeutik meureunan babawaan budak yang budak maneh. Muntah tadi atuh si Wa mah dasar. Atuh Aisyah. Mun kitu nyaho aing teh beremat kudu nungguan ieu dia teh. Kali sekalian duit nu tadi teh aya. Iya mesti asupkeun di cero ieu kayaknya ya Allah tong repot apa atuh wa meuli sakira-sakira nuhunnya aya naon wae teh. Naon we di jero nama buah geuningan martabak we. Teh mana eta nu si Akang? Geus diasupkeun di jero. Di jero we atunya wah hayunya nuhunnya. Gusti ari ka ieu teh sok menang nyelik wae. Nya alhamdulillah wae keur aya mah urang mah hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pamir. Ulah.
tadi kan Naon? aku dari kosa. Hmm, Temen-temen ngasih ini. apa itu teh? Ini krim buat hot dan buat banget. Jadi dia glowing gitu. Jadi pemutih nih pemutih ya. Oh, Ini bagus banget. Jadi suruh jualin. Jadi sama mama nanti tawar-tawarin ya kalau sama orang gini. Oh, kayak orang tawarkan ke mama. Ya. Sabar Ini- hayat teh hargana Ini harganya cuma 15.000 saja. 15.000 murah geninganan. Iya, mama murah Sepaket banget. lain apa hiji-hiji ya teh? Ini seharusnya sih sepaket, cuman sepaket aja 15.000. Seharusnya satu-satu itu. Oh gitu. Iya, ya ampun. Kalau Iya, aku orang juga tawarkan pakai mama mama. tuh kan, lihat aja tuh. Oh, Gusti alus geninganan ieu Iya, geus iya. budak. Mama. Gusti bagi gelis we atuh. Sama kan kayak mama juga kayak lo. Nya pasti atuh indungna gelis, pasti budak make gelis. Ah sok Oh. aneh ieu mah. Nah, jadi nanti kalau di sini bekasnya bakal hilang sama Oh. pakai sama ini. Gini mama caranya kayak gini ya. Heeh. Nanti ini buat cuci ini cuci Iya cuci muka, cuci ya. muka. Cuci mukanya. Bersihan. Langsung yang ini buat krim malamnya. Krim malam krim siang juga bisa sih. Ya. Ya naon Langsung skincare ini deh. skincare-nya ini kayak Nah, harganya kayak sagede gitu. kieu ai Suganta skincare teh gede. ya kan ini harganya yang mahal. Kalau yang ini harganya yang murah. Kalau yang mahal banget itu lebih gede banget. Oh gitu. Iya. Pokoknya nanti kayak gitu ya mami ya. Nah, ini iya mah setengah apa emang sakieu kieu tuh teh dituna? Ini contohnya nanti masih banyak itu di situ. Oh, Pasti. Kok kan masih banyak. Heeh, siap Kan mama atuh. jatuh tuh iya. Oh, nah atuh siah mah ganting ge. Si bapak tuh nggak akan uwi katanya. Nah, aku naon deui cenah bapak maneh teh lain kira balik kitu. Ya mama aku nggak tahu banget. Kadek suka kitu. deh. Kadek kitu di ditu lamun sia kitu naon heureuh jeung awewe lain ku aing disepak kitu imah. Si mama nggak tahu juga. Si bapak biasa suka kerja terus sih, tapi nggak tahu sih suka main-main HP gitu. Mungkin sama mama mungkin ya. Teuing da mamah masa teh boga HP, jarang ngomeh HP. Kayak gitu. Heeh. Oh, ya udah ya mama ya. Aku pengen makan nih mah ini. Oke, aturan masak heula. Ya udah deh. Oke, bejakeun sia coba apa manehnya telepon gitu. Si mamah yang nelpon gitu. Iya, nanti sama aku dikasih sama si bapak ya. Heeh. Kamu hari mama ada pulsanya tuh. Enggak ada eueuh boro-boro. Ya Ah, ampun. maneh teh biasa sok kirim pulsa atuh. Ih, karena mama kan selalu dikirim sama aku dipakai kemana gitu ih. Ya atuh panen biasa geuning ari kolot ge hayang nonton YouTube geuning Oh, YouTube, mama YouTube. Oh, mama eta. Gimana sih gue banget. Kalau jika tuh sare heula mah orang Ya udah masak deh. itu. Jangan lupa ya mama tadi nih ya. Heeh, kayak urang tawarkeun eta mah. Running aya di luar. Iya wah emang ada apa ya? Wah teh rek nawarkeun pemutih jang banget skincare geuninganan. Pokona mah ieu mah dijamin glowing ke banget maneh sahari taun oge. Oh gitu ya wah. Emang itu dagangan siapa wah? Iya, bawa si Nyai budak wa geuning ti kota. Pan tadi ge apal meureunang ngaliwat ka dieu balik. Tah nyata mah anu kieu. Tah. Eta teh saset sakitu. Oh, si Nyainya udah pulang ya, Wa. Boleh. Wa, iya udah balik katanya. Wa itu bisa nggak ya kalau buat ngecilin pori-pori sama bekas parudan di muka? Soalnya nih dijual katanya kemarin jatuh jadi mukanya tuh kayak bekas parudan gitu. Bisa nggak? Bisa, bisa leungit itu. Nu bisa urang rek meuli wah. Tuh lamun bisa merek meuli cenah. Ih, komo atuh masalah nu kitu mah bisa pisan. Tah kuno kieu, ieu teh jang skincare-na. Tah dijual nu kieu mun erek mah. Tah kuno kieu bisa. Wah, urang oge sarua ieu, jah kokoloteun hayang leungit. Bisa itu. Oh mana ka jadi mah kokoloteun kuat sentara mau gitu. Heeh. Ih, tong boroning kokoloteun. Tompel segede rantang oge jadi herang ke mabi. Wah, urang biasa diinget na bujur boga tompel. Badag. Sugan leungit atuh kudu kitu mah. Iya emang kamu punya tompel di bujur? Boga ieu teh ditemongkeun erek ditemongkeun. Oh iya Wak, kalau buat mutihin pengpelangan bisa nggak ya? Soalnya pengpelangan edas hitam. Yo, erek tompelna bujur, erek pengpelangan hidung, erek kapur dina tarang, erek huntu kulanas, tapak bisul, tapak buduk, hilang, pokoknya malengit. Sok mata ge meuli, murah dengan 15.000. Ih mau dong wah kalau gitu mah. Apalagi harganya juga cuma 15.000. Tapi wah itu siapa aja sih yang udah beli? Soalnya kan Edas juga takut ya kalau cuman Edas sendiri mah yang beli kayak bahan percobaan aja gitu ya. Gitu cenah geuning sok macuri. Takut merkuri merenang bukan mercuri tah eta sok sieuna nama. Ih, puguh batur manggas mareli, di Imas, di Jubaria,
Ma Juju, Ma Uu, si Ipah, si Tarsi, nges mareli batur mah. Ieu ge nges tinggal 2 deui inget ka maneh we ieu teh. Hayu atuh geura meuli. Aya gede itu si Erot teh. Hayu nyai urang meuli. Iya hayu. Kan urang minjem heula duitna. Ih, urang buat pinjem utang yang kemarin juga belum dibayar. Heeh nya 2000 pira atuh. Ih, 2000 dari mana? 20.000 tahu. Lumayan kan buat beli garam, buat beli jajanan si Atul. Heeh. Iya, ya udah Wak, nanti beli aja. Erot, siapa dagang kana wadul? Cenah banget teh bakal glowing ieu jadi belang kieu. Kumaha cenah? Heeh, sia Erot. Tuh tempo geura panon urang jadi gemep kieu siga tapak neungel aing mah. Itu kenapa sih mukanya kok hitam-hitam kayak gitu? Heeh, kunaon eta? Iya, yang satu itu mukanya belang, yang satu lagi kok matanya kayak itu ya. Kayak bekas ditonjok gitu. Heeh, kunaon eta? Eta beungeut da siga ditubruk begu kitu eta. Iya, kenanya. Heeh. Oh, si Erot kumaha kieu ye? Tanggung jawab sia. Oh, sia. Nya teuing atuh da aing mah teh nyahoana naon. Ulah tetong pulus meuli atuh ieu mah. Heeh. Ih, ibi moal bali moal jadi. Heuh, mungkok we eta uruskeun di rumah duanya we. Heeh, urang milu heula aya. Hei, nah maneh make moal mareli, make moal tulus ieu teh. Pokoknya mah itu hayang nyaho. Kudu tanggung jawab gantian deui duit aing ka dieu ke balikeun deui. Nya teuing atuh da aing mah teh nyahoana naon. Nah, eta make jadi kararitu. Sia Erot tak kadiakeun deui duit aing. Aing mah mung teu narima banget aing jadi gemep kieu. Mung teuing aing kudu ngagantian mah. Da aing mah teh nyahoana naon. Oh, syar ka mana sia? Ayo syar ka mana sia? Da teuing. Ibi itu rambutnya rontok loh. Heeh da ieu teh naon teh? Istilah tadi di akhir teh boga sampo acan. Uyuhan. Emang Ibi kalau keramas pakai apa gitu biasanya? Paling oge sok ieu we ku sabun daya. Sebesar